Assalamualaikum sampurasun sobat kiwari. Ayeuna simkuring aya di kantor atanapi sekre majalah Mangle. Anu ku urang parantos kauninga yen Mangle teh salah sahiji majalah anu gegem tukon kana pamiangan atawa kana kasang tukang anu jadi ngamumulai bahasa Sunda teh leuwih karasa katara tuluy karampak ku balarea. Ngeunaan hal ieu anu kiwari ge jadi cawir hiji di rahayat atawa di masyarakat urang utamina di urang Sunda sorangan ngeunaan hiji panyatur hiji anggota DPR RI anu jadi cukang lantaran timbulna pakewuh di urang Sunda utamana nyata Ateria Dahlan anu dina sabaraha waktu ka tukang nyen hiji pernyataan anu geus jadi codeka geus ngagores kana hate-hate urang Sunda jadi kanyiran ke urang Sunda. Kuala pisan simkuring ayeuna seja ngobrol sareng ti redaksi ti Ais Pangampih majalah Mangle teh kumaha kacendekarna kumaha sikepna ngeunaan masalah anu tumiba atau anu karendapan anu aya. Ayeuna di sagedengan urang parantos aya pangaresem sawearna salaku tim atanapi pimpinan redaksi majalah Mangle. Ayeuna urang langsung wae ka anjeunna gunem caturna kumaha kamandangna perkara ieu. Janten kitu Pak Ensa patula patali karena kajantenan atanapi timbulna persoalan anu di balukarkeun ku pernyataan atanapi caturna eta Ateria Dahlan anu netelakeun yen hiji mangsa aya kejati anu ngagunakeun nyaho bahasa Sunda eta teh nimbulkeun hiji ketakutan cek si eta mah jadi kasieun iya dan sebagainya sakitu nya dina video na teh tah salah satu memang eta teh hiji hal anu kaleuwih nya gitu. Margi kan teu sakedipan para pamimpin urang gitu nya. Boh girang panggung Jawa Barat tapi provinsi nya kabupaten sareng sajadina sok sering nyelapkeun bahasa-bahasa wewengkonna atau bahasa daerahna eta teh. Tah ngeunaan hal ieu ti tim redaksi Mangle kumaha kamandang? Ya. Hatur nuhun Kang Agus atanapi Ki Aris. Di ka Agus. Perkalis eta memang tos jantan hareng nya. Hareng di urang mah di Jawa Barat mah gitu kan. Balik kan aya sabaraha pertemuan ya masyarakat teh nyanoskeun ieu gitu. Tangtos eta jantan kahanjaka ya. Nah lah dina usum kieu masih keneh aya pernyataan-pernyataan anu sapertina henteu ngajanan batur ya henteu ngagap dina Sunda mah henteu ngaragap hate batur gitu. Ya. Da ari ngagunakeun bahasa mah kan di Indonesia mah ya salah satu kan bahasa Indonesia mah eta mah bahasa kedua sesuatu mah di urang Sunda. Jangan upami teh mah dina hiji paguneman, hiji rapat dicampur ku Sunda gitu kan. Da beuneuran eta nyarita bahasa Sunda teh engke kan audena ge pasti aya urang Sunda tapi ya di luar Sunda ya tangtos naraskeun bae. Tapi nuhun kan tangtos sakieu urang lamun dia mah dina rapat da moal mungkin sagemleungna nya sagemleungna. Tapi emut dina nyarita mah aya kekecapannya anu eta teh hese di ngagunakeun bahasa Indonesia. Lebih gampang jeung lebih bakal dikahati. Contohna kieu nya anu sederhana lah. Sok teangan lah kecapaingan dina bahasa Indonesia mah. Eta teh hese gitu nya. Jadi tibatan mikir teu puguh matak beak waktu rapat nya meureun nya ngagunakeun bahasa Sunda. Anu ku auden nya leuwih pikahati mah kitu kan pertimbangan teh. Nah, ayeuna make jeung aya kudu dicopot aya mah kalau leuwih nya. Da bakal nyinggung hate beureunan cek abdi nya. Cek abdi lain ngungkul nyinggung hate urang Sunda. Da beureunan batur oge nya di luar etnis anjeunna anu nyarios eta lamun dikitukeun mimiteunna. Abdi nyalira misalnya lamun aya etnis saja kulantaran nyarita bahasa induna terus copotlah eta mah gitu. Lantaran itu nasionalis misalnya, lantaran kumaha, eta kan justru ayeuna ikan teh janten rasis gitu nya. Itu. Lagi bahasa teh nya
sanes wae alat komunikasi kan. Tapi oke eta teh rekaman budaya nya. Upami basana tara dianggo engke ya budaya-budayana nuntukan ical padahal eta teh kan dina undang-undang ge masing-masing budaya teh eta teh kan merupakan bagian tina budaya Indonesia. Upami dikikis basana heula nya. Komo lamun misalnya kulantaran aya cerita gitu meuneunan engke teh nyarita teh bisi nyinggung batur, bisi aya nu sieuneuh. Itu kirang saya lah, kirang saya dina kahirupan demokrasi saterus aya teu merenah kacida. Teu merenah kacida. Eta teh pami dina Sunda kan teu ngaragap hate. Teu ngaragap hate ya batur gitu ya. Iya. Iya, penten kemangkana. Terus kanggo panggungkulan ya karena balukar ya. Balukar anu margi kan urang ieu anu di irong teh gitu nya balukar tina ieu kajantenan kumaha kumaha teh. Tah salaku ti redaksi majalah Mangle anu nggontukon atau napi gegem kana ngamumule basa Sundana aya di tiasa dipiharap dina ieu atau napi aya saran atau napi asam saran kanggo boh kanggo area tapi kanggo pribadi prabisu. Ya abdi mah bayana kieu teh tantos janten panggeuing ini ka urang Sunda gitu kan. Penting urang mah nyarita bahasa Sunda teh anu lantaran tadi teh lobanya ayeuna misalna lamun urang teu ngarti kana bahasa Sunda sabaraha ribu buku anu ku urang teu bisa kaharti gitu. Da ribuan atau buku-buku anu ditulis dalam bahasa Sunda teh jadi kamanakeun eta gitu kan. Lamun teu ngarti bahasa urang bahasa Urdu kan urang najan satu bukan bahasa Urdu orang paling gitu. Kumaha eta lamun kejadian kayak dina Sunda kan urang mah teu miharep lantaran kitu. Eta kudu janten momen yang urang teh penting bahasa indung sorangan mah gitu bahasa ibu mah gitu. Namun sabab penting. Da eta mah memang atas anugerah Allah nya. Bagi kan ku tadapi contoh ieu teh tina Al-Qur'an nya dina Al-Qur'an didinya kan dijelaskeun, ditetelakeun ya. Rupa-rupa bangsa teh kan eta teh ciptaan Allah nya. Hawa engkena silih kawanok gitu. Al-Qur'an ayat 17 lah. Gitu dia pengen upami urang ngeunting kana ieu nya kana emaran UNESCO nya. Mata UNESCO kan ayeuna seberapa deui tahun 21 Februari ngayakeun ya bahasa Indung. Kunaon teh eta penting, pentingna bahasa Indung. Malah di omat-omatan supaya bahasa Indung anu rek punah teh rek sirna teh kudu dipiara, kudu dihirupkeun deui gitu. Tapan urang teu kitu gitu. Nah, ayeuna upami jualna misalnya eta seperti anu manghanjakal anu ngerasa hanjakal aya anu nyarita ku bahasa Sunda, bahasa naon wae di republik ieu, harusna kan anjeunna kirang ngartos pangitanya karena kehidupan berbangsa jeung bernegara. Kemudian berinternasional gitu. Enten siga anu teu paham, teu paham karena kabineka tunggal ikaan Indonesia teh eta. Aya ge nya sumbangan urang Sunda ka Indonesia zaman kapungkur keneh. Nu sederhana misalnya peki Indonesia merdeka itu kan dicetuskan ku Otos Kandarinata di Antarus lah itu nya. Ya kan merdeka gitu kan. Asalna eta teh Indonesia merdeka gitu, tapi panjang dia peki jadi merdeka gitu. Eta teh kan jauh nanti. Nyata urang Sunda catat Indonesia teh dibangun ku sarea gitu nya jangan lupa sumbangsih. Eta dia tong misalnya misalnya da urang ieu keur kawasa misalnya urang bisa kitu wae batur teu bisa kitu tah. Kang di urang mah. Enten intina painten yen eta caturna itu teh sarasana teu merenah gitu nya. Komo anjeunna salaku hiji wakil rakyatnya calik tina kalungguhan anu kaetan atanapi kawilang luhur nya mun eta mah kan ayeuna dipuseur. Tah anu janten engkena saucapna teh janten hiji pamarhatosan. Aya balukar ageng alitna kanggo rakyat di Indonesia teu katosna. Menawi anu dipiharap ku Mangle atanapi uar ajak ke masyarakat atanapi ka manehna kumaha. Ya. Jadi memang hari Mangle makan media Sunda anu ngiring ya dalam anu kada dieu teh Mangle henteu tiasa miara jeung ngirupkeun basa tapi ngiring gitu. Ngiring ngahirup, ngiring miara ya. Ngiring mulas ngiring miara, ngiring ngamumule jeung ngiring ngamekarkeun gitu. Tapi ya salaku ais pangampi redaksi Mangle mah gaduh optimistis ya. Yang bahasa Sunda karena datang batur nyarita kitu
kadulur nyabe mah optimistis yang bahasa Sunda teh insya Allah da eta mah terus janten anugerah kanggo urang Sunda sadaya mah ya kanggo Indonesia oge kadituna mapaentan secara internasional margi budaya anu aya di hiji tempat upami engke kaya misalnya jantan aya manfaatna gitu. Jadi gitu. Kekuatan bahasa gitu ya. Aya dina jalmina. Da urang Sunda teh seueur nya. Seueur lah urang Sunda mata lamun jama aya kitu mungkin upami mah urang Sunda. Nah asal hari-hari misalnya da bakat ti loba kan. Henteu eta kabeh bakat ti loba urang Sunda teh. Mungkin aya sebagian kitu sakitu geus loba pisan. Naon sababna bakat ti loba? Mungkin teu kabeh nu riak-riak ya. Da bakat ti loba teh bayangkeun ka Agus. Urang Sunda teh 14% kan Gus. Abdi nyuta tina ieu nya tina box telling anu eta teh hiji aya dinya aya data tina tahun 1850 yang urang Sunda teh harita 14% ya 14% teh panginten upami waktu harita 14% teh kurang langkung 59 juta di tahun 59 juta hartosna tinggal kalikeun we. Tah ayeuna upami urang nyutat nya tina data BPS anu pangakhirna anu di dina tadi disebutkeun penduduk Indonesia dina per Juni kamari teh 272 juta jiwa. Sedangkan urang Sunda 14% tinggal dikalikan kurang langkung 38 juta itu teh lebihnya tinggal kalkulator itu. Itu nyebarna teh lain ngukur di Jawa Barat sareng Banten sareng Brebes tapi Nusantara sareng luar negeri. Janten lain kekuatan anu sakedik. Nah, pamingahiji teh. Ya, alhamdulillah kumargi ku saudara teh nepi ka MK oge kan belum didik. Tipe yo nuju jin asidiki urang Sunda nerjemahkeun Undang-Undang Dasar 1945 ya. Eta pentingna di soranjeuna emang penting. Jadi Undang-Undang Dasar teh kehidupan kenegaraan kebangsaan teh kudu dipahami masing-masing rakyat Indonesia. Yang ada urang Sunda mah bakal lebih ngerti lamun eta diterjemahkeun kana bahasa Sunda. Terus depan oke gitu. Tahun 2020 nerbitkeun Al-Qur'an terjemahan bahasa Sunda. Malih oge kajakan, kabat abdi ngeringan. Eta teh hiji apresiasi sareng hiji kepentingan pihak pemerintah ya. Lebih kalau membumikan nilai-nilai Al-Qur'an di masyarakat panyaturnya bahasa Sunda anu notabene 38 juta kurang lebih. Buating leuwih kitu da kan karep sekawin urang leuwih. Di bakal teh yang ngerekam. Terus anak eta seberanahan aya obrolan kan sok kawin saya. Kurang tentang lajan gitu daya tamah kamanang batur yang urang mah teu kudu salempang teu kudu hariwan dina nggunakeun bahasa Sunda di mana wae ge da teu aya larangan di mana wae ge nya iwati meureun lamun nulis karya ilmiah misalnya eta mah aya panduanana da urang Sunda ge teu barodo tuh kan ya jadi nya kalau abdi sok lah dina karyaan kumaha wae ge ari nu sempat nyarita bahasa Sunda mah ya jangok ngowe iwati artinya karena ieu kan kasumpingan anak nu penting mah ieu teh jantan silaturahmi terus amin tapi da komo bentar urang mah ya sabudaya rasanya ya tangges ngawas ge dulu nih ya nurut ke mana selaku Sunda sudah aja tapi kalau ada orang loba balad loba balad enggak di mana-mana Mangle mah terus bisa harus Mangle mah kan kunaon Mangle hidup di tahun 1957 ayo nanti tos abdi nuju ngagarap nomor Mangle 2000 2868 kita kamari ieu tiasa cana Kang Abu aya nama 2868 hartina ieu lamun ditumpuk geus sabaraha metereun ka gudangnya henteu terbit sekali oge kunaon lantaran kanya urang Sunda kana basana gitu di antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eta painten sadarek sadayana sobat kiwari beunam catur simkuring sareng
Kapupuhu pimpinan redaksi Ais Pampih majalah Mangle. Jadi gumantung ke urangna arek make arek henteu eta anu jadi hiji kunci keur ngamakarkeun atawa ngamumule atawa ngalanggengkeun bahasa Sunda di urang. Jadi balik deui ka urang sadaya. Tah panginten simkuring ngalaporkeun di Bandung atur nuhun kana sagala perhatosanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.